mudah-mudahan sing janten wasila oge sing janten pepeling kasadayan neng gina anak ngaras teh ngarasakeun kumaha ripuhna mama kumaha ripuhna apa mulasara ngurus hidup tiwiwit dina kandungan gelar ke alam dunia dugi ka hidup di sakolakeun dugi ka hidup dewasa dibagjakeun dugi ka ieu hal anu pinuh ku perjuangan teh apa sareng mama utamina nu kedah karaos pisan ku neng mama ngandung hidup anak ieu dina sasasih panginten mama aya kabagjaan sareng apa bunga luar biasa kadeudeung anu munggaran kedal lisan anu utamanya eta adan anu munggaran kecelakaasihna ku adan didugikeun kana cepil katuh hidup Pak Nono emut keneh panginten harita ngageter batin apa ngaadanan dina cepil neng Allahu akbar adan neng eta nu dikenalkeun ka nya munggaran kunaon bet kedah adan dina cepil katuh kunaon iqomah dina cepil anu kencang yen nandaskeun harapan apa hidup gubrag ke alam dunia hidup biasa nanjirkeun keislaman hidup biasa ngalaksanakeun keislaman hidup janten murang kali anu soleha anak eta harapan apa mudah-mudahan kayak urang mayun ka apa geulis anak sareng ka mama eta panginten lajeng aya siraman cai anu parantos dikucurkeun tadi baris nucuran hidup baris ngaibakan hidup ngucurkeun kadeudeuh ka nyaah wujudna mah mung cai tapi insyaallah eta cai terus didoaan ku Pak Ustad sadayana pami Allah ngerasakeun ieu cai biasa ngabersihkeun reged anu aya dina lahir batin hidup sumangga urang kawitan pantekeun ka Allah muntang sing pageuh geulis ka apa muntang sing pageuh ka mama Bismillah ngawitan ngidung sumalindung ka ilahi Bismillah ngawitan ngidung sumalindung ka ilahi ka Allah nu maha hemat sejanumutkeun talaring budaya karuhun sunda neda ridoning ilahi kitu pangjajab indung anaki turun bayu rahayu bayu tresna bayu asih bayu mawa kawaluyan bayu mawa kaelingan sakurna kaliliwatan sakur buka titin jangan amin ya rabbal alamin mugi Gusti amin ya Allah ya rabbal alamin anono Bu Ayi mugi Gusti nang tayungan hayu ngajan abot lengkahkeun lalaunan dampal sampean apa
jajabkeun neng ke gerbang rumah tangga, dibubuh ku keikhlasan, dibubuh ku karidoan, miharep Allah Subhanahu wa taala maparingan keberkahan ka neng. Kina mangga apa nyarios ka neng. Ampun abah, setiasa ngadili mudah-mudahan doakeun ku bapak panjang umur, sing rezekina sing ageng, sing jadi soleh, berguna bagi bangsa dan bangsanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mampu bapak mah bapak sok tulang ampunan bapak mah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ini jung didoakan ke mama sing bagja beral gramia kanya mama mal pegat-pegat anak yang sandal jadi dia geus dilepas ke dia Aisyah. Mama baris teras natrat kanya ka hidup indung mah moal kundung nepi ka irah oge hidup sing bagja anak ini hampura mama dina ngabagjakeunana dikira campur kanggo hidup jung anak ini mama ikhlas mama ridho barakallah cekapu mangga dangukeun piwurukna bilupan dina surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Mungku Gusti kersaning ilahi merintahkeun kasakumna jalma kudu sopan handap asor sopan santun kasepuh hade tata budi parangi ka indung jeung ka bapa indung anu ngandung. Kapan ari ngandung teh leuleus lungse lemah lesu tulang sandi 2 tahun di sapi maka nyarios ka mamah sareng apa pinuhu ka rumaosan tina segala dosa. Ma, Bapak, ini anjing beda nikah. Hapunten ya, Mama, Bapak, 20 genep tahun. Ini terus diasuh ku Mama sareng Bapak. Tina hati nu panggdalona, ini nyuhunkeun dihapunten. Hatur nuhun, ina teh disakolakeun, terus biasa damel. Dinten anjing, ina nyuhunkeun ka Bapak. Mudah-mudahan anjing Bapak nu ngawalian. Hapunten Mama, Bapak, nyuhunkeun ridho. Can mulang tadiasa mulang terima anu sadaya Mama sareng Bapak nu tos dipasikeun salami 20 genep tahun.
tetiasa ngabagjakeun, tetiasa masihana naon ka mama sareng bapa. Mung Allah mudah-mudahan maparing kebahagiaan kangge mama sareng bapa. Robbi firli warhamni walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Amin ya Allah, anak ini solehah hidup. Tah sampean ieu nu dederdeung mehakeun tanaga. Sampean ieu nu ngalengkah beurang jeung peuting teu nolih kana kacape. Ngasuh hidup anak. Mangga lapkeun caina, usapkeun caina. Usapkeun hidup beristighfar ka Allah. Istighfar ka Allah. Munut hampura ka Allah tina sagala dosa nu jadi indung anak. Sabaraha kali hidup ngajarikeun mama. Sabaraha kali hidup ngentah ka mama eta dosa anak. Sabaraha kali hidup teu nurut ka mama. Munut hampura ka Allah, istighfar anak. Istighfar. Astagfirullah. Ya Allah ya Rabbi. Bersihkeun ieu calon mantu dina dosa-dosa nu janten ibu. Cacapkeun ka sono jeung mamah cepengan pananganana. Tetep socana. Ma pileuleyan neng bade angkat. Nyaluuh nyuhunkeun dia punten tina sagala kalepatan. Munut ampun ka Allah mangga neng nyaluuh di panggonan mamah. Allah Ibu. oh jumerit tuang putra rumah seueur dosa. Allahu Akbar. Abdi hapunten. Ampun mah. Ibu. Abdi Allahu Akbar. Tangtos anak insyaallah dihapunten ku mama. Mangga ibu amanatkeun langsung kana cepil neng. Amanat ibu langsung kana cepil neng. Mudah-mudahan rumah tanggana sing mulus bagus rahayu. Dangukeun geulis amanat mama. Canggih. Jum anak ini ya. Mangga ibu titipkeun disun kening neng nataar neng disun ku ibu. Jung anak ini mama tutas dugi ka dieu. Apa mah tanggal waler ketitipan ku Allah. Hidup amanatna, hidup diamanatkeun ku Allah anak. Mangga usapan kok hidup mau cai doa. Nganuhunkeun ke apa? Anu parantos nyakolahkeun hidup. Anu parantos kuliahkeun hidup. Anu parantos ngajaga, ngajaring, ngapi hidup beurang jeung peuting. Nu teras ngadoa ka Allah beurang jeung peuting. Tanggal waler pikeun ngabagjakeun hidup. Ya Allah ya Rabbi. Cacap Pak Nono dugi ke ayeuna. Insyaallah Allah nabi kasayang apa. Mangga. Capengan panangan apa nih? Tetep apa tinggal hidup. Apa mangsa ukur dharma. Muga titipan ku Allah. Apanya ada anak ka hidup mangga dirangkul apana. Dedeh teuing duh anak jimat ati berang peuting Bapa Madarma juga kun fayakun ku kersana. Mana Raina? Raina mana? Akbar Zaki kasep calik di dia. Neng, payunan rai hidup anak. Rai yang dipikada deh, pikanya aku apa? Tanggal walar hidup salah ku lanceng, baris gak ganti jadi indung anak.
teteh baris angkat heula balai rumah tangga kasih. Insyaallah teteh baris ngabagjakeun hidup anak ieu. Insyaallah doakeun ku hidup. Allahu akbar. Mangga cekap teh. Hapunten dosa-dosa kalepatan bilih salami ieu ning Gina seueur kalepatan. Seueur teu sapaham nyuhunkeun dibersihkeun. Insyaallah sadaya nyaah kana Gina, sadaya deudeuh. Upami urang seueur ngadoakeun ka batur insyaallah investasi seueur ngadoakeun ka urang sadayana. Mangga sadayana ulah anu kalangkung, langkung saing ngadeg wae nu dilebet mah saparos kabagian sadayana. Mangga. Urang kucurkeun ka nyaah, urang kucurkeun ka asih ka deudeuh ngalangkungan cai anu parantos disayogikeun. Salajeng akina Pak Eman